Di mana-mana hati si hamba geus mencintai dunia dengan berlebih-lebihan, pasti asup gitu karena hatena kesombongan. Nah maka jadi sombong apa loba boga segala gitu. Harga nanti hartana loba, mobilna loba, jaba aralus, tokona loba gitu. Upama majikanana loba ieu mah opat gitu kan. Makanya kibir kan sombong gitu kan. Menangkan ieu mah tanahna lega, makanya sombong. Ieu mah muridna ribuan, makanya sombong gitu. Tak karena mimitina ya hub aya suka, aya senang, aya bahagia gitu. Nangke naik deui wal ghil wal hasad, aya ngunek-ngunek. Itu aya dendam, aya ngunek-ngunek atawa aya hasud gitu, amak batur. Naon sabab? Sabab lamun tersaingi pasti ngamak.